Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara ngalangkungan wek-wek carita Sunda channel baris medar dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-12. Kumaha mitra dangu dina dengeti Dararamang, syukur upami Dararamang mah Mang Asep oge saperkanca dina deket ieu mah alhamdulillah aya dina sehat walafiat gitunya. Ku kituna ka mitra dangu hatur nuhun anu masih keneh saratia disuhunkeun dukungan ananya, subscribe, like, sareng komentar-komentarna gitu tah. Tong nyangkolong tingkana waktos mangga urang dangukeun wae kumaha pendaranana dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-12. Prung kapayun. Atuh pogo we kamsa ngaheunggeu harita teh sabab hulu angeunna kasiku ku sikuna Jang Hasim. Ari juragan dudung saprak ningali kitu manehna olohok bengong mata simeuteun teu nyangka kana kaayaan Hasim sing horeng mah boga pangabisa. Eueuh eta Jang Hasim. Sing horenganan boga pangabisa anu lain lumayan. Aing siga anu budak colonos. Ya, siga anu culun, sing horeng mah pangabisana luar biasa. Itu gerentesna hate juragan dudung bari angger manehna ningalikeun kana anu keur hat-het. Aki alah sim kuring mah teu nyangka eta Jang Hasim pangabisana luar biasa Ki. Sanes agulku payung butut juragan. Ya memang seperti itulah kayaan Jang Hasim mah. Ngeun moga-moga we manehna sing aya dina kaunggulan. Tapi ari Jang Hasim mah memang teu nimulkeun, teu narakeun lamun manehna boga pangabisa. Itu Aki Samad ngomongna teh bangun anu ngarasa reueus kulantaran ningali Jang Hasim anu memang sakitu lincahna. Dina ngayonan musuhna. Babanjit, aing memang ya puluangan aing geus kaseueul ya. Geus kateueul kusi-kusia. Tapi ulah ngarasa menang. Aing ya can namprokeun pangabisa aing. Kamsa ngomong kituna teh bari nulak cangkeng. Dangah pisan siga anu yakin yen manehna baris untup kana si Hasim. Sok we atuh buktikeun lah omongan dirimu, buktikeun. Ulangan ukur ngomong doang. Hayo tamplokeun we pangabisa ente lur.
Sampai mana pengabisana lah. Hihihi, hayang nyaho we kitu tah. Si Hasim ngomong gitu na teh teriuk-riuk. Manehna mah kalah ka angger we. Teu siga-siga keur nying hareupan musuh. Atuh puguh we Kamsa manehna nafsuna makin nambahan. Rengkenek manehna masang kuda-kuda. Pereupna di meni buleud-buleud siu siu narajang. Pros. Hasim ngalelep. Dipindo deui ku Kamsa. Hiu hiu plos plos plos. Sababaraha kali mindo teu keuna-keuna. Hasim ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu lumayan. Makin ngaronjat serangan Kamsa, makin ngaronjat kacepetanana si Hasim. Siapa bencit? Lamun memang jawara jago, ulangan ukur luluncatan. Naon kawas buut bae luluncatan segala, kawas bajing maneh mah. Lamun memang boga pangabisa, lamun memang jawara, tak ada ya. Lamun memang hayang ditadah mah itu ngeun sakira-kirana ieu bakal keluar dahareun moal. Itu Hasim ngomong nate angger we manehna mah pancuh dina tangtunganana teu gedag bulu salamar. Naon sia ngomong dahareun? Waneh bae keur keluar sia nanyakeun dahareun segala. Ih, lamun sakirana ditadah ku Hasim bakal keluar dahareun, teu bakal ditadah. Lamun sakirana tamat teu keluar dahareun keur naon rugi. Paling-paling ditadah ku Hasim cerot weh itu. Cadah sia. Yo. Tanah yo. Hiap. Hiu hiu hiu. Kamsa narajang deui suku jeung leungeunna meuni bat-bat. Hasim teu nyingkahan ngahaja mapag datangna paneungeul Kamsa. Kedugdas, cerijeg. Kamsa jajari jegan. Kayaan Hasim mah tetep ajeg pancuh tangtunganana teu geser-geser acan. Manehna mah teu rengrot-rengrot, ajeg we pancuh. Sedangkeun kayaan Kamsa sanggeusna bantrok jeung Hasim, manehna mundur datang ka opat lengkahna. Setan alas dia, sing horengan sia, tanagana lain lumayan, tapi ulah geura untupan sia, ulah geura ngarasa bangga, ngabade geneh, ya pangabisa dewek. Sok we atuh. Tadi cenah yang ditadah, sanggeusna ditadah ku Hasimna, habat gugulutus. Eueuh, ai taeun teh. Ulah loba omong sia. Hayo, pindo deui ku aing ye. Itu cek Kamsa akhirna manehna
nyerepet ngalugas bedog serepet Kurilap. bedogna gugurilapan katojo ku panon poe anu keur moreret. Sigana sia mahayang diuyup getihna ieu ku bedog dewek. Geus moal salamet deui sia. Lamun geus ditarajang ku bedog aing mah. Kamsa ngomong kituna teh bari mulintir bedogna di puih siga kolecer we. Puk. Kadenge suara bedog menit ting hariuk diputerkeun ku Kamsa. Teglah lamun kitu mah atuh Hasim ge moal cicingeun ye. Keun ente make bedog ari Hasim mah make ieu we ye. Kituna teh manehna bari ngojengkang kabelah kenca kabeneran aya pangpung sapotong ngagoler ceg ku Hasim dibawa aya meureunan eta pangpung lojorna kana 2 jengkal mah. Atuh puguh we Kamsa asa diungak pisan ku kalakuan Hasim. Maknya bedog rek di layanan ku pangpung kitu ceuk pikirna. Setan sia. Ka aing geus bener-bener ngungak. Yo, bedog ieu manya ku serek di layanan ku pangpung. Sok we pecakan we atuh selamat mencoba we atuh ari puguh penasaran mah. Si pangpung bari dikepat-kepat. Terus manehna ngareret ka Aki Samad jeung Juragan Dudung anu keur merhatikeun. Beulnya seuri kana Aki Samad. Aki Samad ngeun ukur unggek. Sedengkeun encang batur Kamsa. Manehna kekrot nahan amarah gorowok manehna teh ngagorowok. Kamsa, ulah diingkeun eta babunjit podaran guys. Alah dumaan. Ke rasakeun yo. Teu anta parah deui seak narajang. Cius. Bedogna bat-bat ka kenca ka katuhu ka luhur ka handap. Di layanan ku Hasim make pangpung anu meunang mulung teh. Belentrang. Suliwer. Bedog anu di cekel ku Kamsa nyuliwer kabelah kenca. Leungeun Kamsa asa sing sireumeun. Barejeng manehna ngaronjong kaget ngarasa aneh. Ai. Nah. Eta pangpung atanapi beusi. Mun ngabeletrak kitu, barejeng kana leungeun aing sing sireumeun kieu lemper yeuh. Itu cek gerendeng hatena. Bari manehna neuteub ka Hasim anu keur roja grejek.
Tahu rasa nih ya. Alah. Mana bedog pira aku ya nek keokku pangpung anu sagede cinggir kieu ya. Pangpung ku Hasim bari diacung-acung. Heab hate Kamsa ngerasa panas. Setan sia. Bener-bener ngeledek aing. Di podaran sia ku aing. Siu. Kamsa narajang deui tanagana leuwih dironjatkeun. Jeleng. Hasim ngajeleng kabelah katuhu. Hiu pangpungna dikipratkeun ngarah kana palipisan Kamsa. Pelantrang ditadah ku bedogna. Solonton Kamsa sosolontodan. Manehna teu bisa ngajaga kasaimbangan. Kerenengah jajarik jegan sosolontodan kitu disusul tepus ku Hasim cekuk iga burungna ditajong. Setan cia. Haram jadah. Tutu ngasih kain. Bangsat sia. Itu pokna teh bari manehna sosolontodan. Untung teu namru, masih kene bisa ngajaga kasaimbangan. Kamsa, nah ngerakeun amat yo. Banyak aleh ku bebenjit. Mau jaga podaran. Kitu pokna cek baturna anu katelah encang. Manehna mah jongjon bae tiuk dina bangku panjang anu aya di warung teh. Wah, Cang. Lain lawanan. Manggeus lah. Gara turun ke di podaran bae yo. Itu pokna teh bari ngagupayan ka encang. Alah, ulang hambur-hambur waktu. Keun, dewek mantuan. Gajeleng encang ngagajeleng kaburuan. Nyamperkeun Kamsa anu keureng hapranjug iga burungna katajong ku Hasim. Lurnya memang segala hal gila mun hayang geura beres kudu gotong royong ye. Ai. Nah, sia ngomong-ngomong gotong royong. Lamun aya leuwih ti hiji berarti ini gotong royong. Adah, manya euy aya nek gelut gotong royong. Itu pokna Hasim. Angger bae manehna mah tenang bae teu riuk-riuk. Alah, Cang, geus ulah loba teuing diajak ngomong. Bangkar warah ibu penjit yo. Ulah. Geus. Ayo rempuk bae lah. Itu nate manehna bari ngalugus bedog serepet. Gurilap. Bedog gurilapan. Katojo panon poe anu keur meujeuna moraret panas. Tetap pas sini deui. Encang jeung Kamsa langsung narajang babarengan. Anu dikira ku Encang jeung Kamsa mah Hasim teh bakal ngarasa kawalahan kitu cek pikir maranehna. Tapi di luar dugaan mitra dangu.
barang encang jeung kamsa narajang atuh puguh we Hasim ge teu cicingeun langsung eta pangpung dibubat babet nakisan bedog anu duaan terong terang kadenge sora bedog ujung pangpung nya akhirna lila-lila mah maranehna ngarasa leuseuh bedog nating arah celeng disebat atanapi di bantrokan ku pangpung anu dicekel ku Hasim teh. Wah, bahaya ya kamsa yo. Halo, orang meni teu dibere kesempatan kieu. Kudu kumaha urang geus kieu yo. Itu encang ngomong kitu na teh bari rurat reret kakenca jeung kakatuhu siga-siga rek nyiar pilumpateun atanapi siga-siga rek neangan jalan pilumpateun punten mitra dangunya. Nah, ieu mah bakal ngerakeun ka urang. Geus ieu mah ulah loba omong di urang mending kabur. Kitu na teh ngaharewos kana encang bari pelesat manehna miheulaan kabur. Hasim, hiji mangsa baris balitungan deui jeung kami. Keun kiwari ngarasa eleh, tapi ke kaharepnakeun baris balitungan deui. Teu nunggu jawaban tina Hasim, belesat manehna ge kabur nuturkeun kamsa anu geus miheulaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti. Jang Hasim geus disalametkeun tina mara bahaya. Ai teun teh. Itu gerentesna Aki Samad. Manehna ngarasa marah mai. Jeung deui manehna ngarasa bahagia tur sugema. Jadi itu nama soalna naon anu geus diwurukeun kana Jang Hasim bener-bener kumanehna kasaksian sakali. Yen Jang Hasim lain jalma sambarangan. Puguh we Juragan Dudung makin ajrih we kayaanana kana Hasim anu teu nyangka yen Hasim teh boga pangabisa anu luar biasa. Uduh. Teu nyangka Jang Hasim, Bapak mah teu nyangka. Cing horeng Jang Hasim teh lain jalma samanea. Itu pok-pokanana Juragan Dudung. Biasa we Juragan ai taeun teh ngan lumayan we eta mah keur nepak-nepak reungit wae mah. Ngomong kitu na teh Jang Hasim bari regot minum citeh haneutna anu can seep. Alayeng, Ujang, salamet Ujang, salamet. Itu cek ibu warung. Bari rawah riwih manehna. Teu nyadar lamun sampingna rada nyingsat ka luhur. Alhamdulillah ibu. Nah eta tong luhur teuing ibu ih. Itu na teh manehna bari nunjuk kana sampingna anu keur nyingsat. Alah, hampura ibu ye, hampura. Itu manehna ge mah ngarasa era, jadi itu nama gek manehna ge diuk.
dina bangku paranti manehna. Syukur we eta si Murus Tunjung. Lamun aya nu ngelehkeun mah, di dieu mah teh anu ngelehkeun eta Sujang. Sombong angkuh jeung bangkelang. Itu cek ibu warung. Oh gitu eta ibu. Tembal Juragan Dudung manehna teh bari molohok kana ibu warung terus nempas deui carita anana. Naon memang eta sok kitu bae kalakuanna ibu. Leres Juragan. Lamun ngiring tuang di dieu tara dibayar. Ieu ge teu mayar deui bae. Aduh ampun teuing. Keun. Urusan eta mah kin sim kuring dibayarkeun tah mah. Jawab Juragan Dudung. Itu nate manehna bari ngaluarkeun dompet. Sok sabaraheun yeuh ibu. 3 alas jeung 2. Wios Juragan, anu 3 mah entong dibayar eta we nu 2 pangbayarkeun. Entong kitu. Tong kitu ibu sanajan kumaha ge nuju usaha. Keun, ayo sok sabaraha? Sadayana eta 50.000. Oh, 50.000. Kusiwel Juragan Dudung ngaluarkeun duit beureum ya 100.000 itu teman. Di antarana rek mayar anu 5 alas teh. Keun ieu mantong di wangsulan deui ibu. Sisana mah 1000. Itu nate Juragan Dudung bari ngasongkeun duit ka ibu warung. Eleuh, hatur nuhun Juragan, hatur nuhun. Ya, doakeun bae ieu sim kuring. Ieu rek pamitan bae Bu. Punten ari tujuan rek ka mana kitu? Rek ka Ciraong tah. Oh, ka Ciraong. Ya sing hade-hade bae Juragan. Itu jawab ibu warung manehna bangun anu marah mai. Ya rek teu marah mai kumaha. 5 alaseun dibayar 100.000. Tak urang mengpeng berang aki. Ayo urang mangkat deui. Ya mudah-mudahan mah teu aya gangguan naon-naon di jalan ieu. Sok atuh Juragan. Ayo atuh urang mengpeng asren ah. Itu nate bari carangkat maranehna. Tos amitan mah celing arindit ninggalkeun warung. Euleuh mitra dangu. Rupina waktosna tos teu nyekapan. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu ka-12. Hatur nuhun dina sagala pratasonana, nyuhunkeun dihapunten. Bilih aya cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianna. Sakali deui Mang Asep nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag ah.